Ceng, calager, omat, dalah heula maraneh teh terus sangguan anjing ulah poho. Nah, ceng urang ayeuna ieu keur di Bandung ya. Tas aya job kebeneran oge. Beuteung urang ieu geus mulai berak-berak ke Salatri Candahar tadi aduh ieu jadwal padat. Tapi saacan urang neangan dahareun jigana di Bandung ieu loba dahareun-dahareun anu antik ceng ieu urang teangan heula. Tapi tempo ceng anjing piuna ye aing sare di hotel ceng. Tempo anjing. Goblok. Dulu ceng anjing. Wow. Edan teh ceng anjing pemandanganna alus. Nah, ayeuna mah urang susul si AA ka kamarna heuh. Da aing di sorangan anjing sepi aing mah jelema soleh. Susul ceng bisa. Nomornya iya bener nih. Anjing lila muka gitu. Jeung awewe ieu mah anjing curiga ceng anjing. Lila anjing deh. Anjir ngaganggu wae atuh urang keur modus anjir. Goblok. Ka mana atuh? Keur ngaon haling heula anjing penasaran. Terus modus urang. Anjing modus. Ning aman tapi ceng euy. Ceng bener sorangan si AA. Sugan teh jeung cucur sugan teh. Urang mah ada hirup teh kudu bener. Anjir, mantap. Aya mah ngadinya naon sih? Hah? Naon sih istirahat? Ayolah orang neangan dahareun. Lapar sih betul. Sarua ada orang geus lapar atuh tapi nah, ceng. Iya kan urut orang Bandung ya, pernah jadi mahasiswa Bandung, anjir. Otomatis pasti nyaho dahareun anu uni ngeunah tempat mah. Tapi kan eta geus lila anjing zaman baheula urang keur kuliah mah. Teu hayang nyaho urang mah pokona urang beuteung lapar hayang dahar ngeunah nu antik geus we. Ka mana nya? Ing urang lain orang dieu nying orang. Geus lah pokona mah kumaha engke manggina di jalan. Heeh, siap. Urang cawe langsung heuh. Tong poho videona ulah di skip tonton terus dimimiti sampai ke akhir. Terus tong poho di sub Cerot. like jeung share, follow oge Instagramna @nyehnyoh_ceng. Tonton terus video urang. Gas urang. Nah, Kalah lieur aing neneangan hakaneun ka ditu tutup, ka dieu tutup. Beuteung geus ngarebek rungsing heueuh. Ieu teh urang manggih dina Google nya roti gempol teuing ngeunah apa hentena urang review urang cobaan heula lah cing. Lamun teu ngeunah nya teu ngeunah, lamun ngeunah. Tonton terus videona. Nah, ceng, tadi sanggeus muter-muter ayeuna. Aduh, lieur euy kabeh tarutup. Cuaca tengah dukung deh nya, Cuaca bere hujan. Iya, di kota Bandung gitunya. Tah ayeuna teh daripada urang muter-muter lieur, geus lapar beuteung. Aya we asa kainget teh ngaliwat dieu ka roti gempol jeung kopi anjis. Nah, benar. Rasana mah eta teh orang cobaan lah. Gitu roti gempol teh rasana kumaha, bedana naon gitunya. Eta benar. Keunikanana Penasaran lah, terus penasaran. rasana kumaha. Eta teh roti gempol teh tah dieu urang pesan Naon ya, roti naon ya gitunya. Pokona roti teh urang teh pesan teh anu amis hiji, anu asina hiji. Eta urang milih duanana anu best seller hungkul di dieu anya. Terus Minumanana oge minuman anu memang rempah-rempah. Anu rempah-rempah jeung best seller di dieu lah. Roti gandum lah. Tadi mah pesan anu amisna teh roti kacang meses anu amisna teh. Terus anu asina? pilihan roti teh anu roti gandum. Nah, lamun anu asina roti gandum kere sarua tapi roti telur daging. Gitu. Eta anu asina. Lamun minuman rempah-rempahna Aya minuman naon stres nanya naon bede. Aya minuman anti galau cenanya. Anti stres. Aya anti stres oge aya. Anti flu. Ya, tapi tadi pesan teh anu minuman anu anti stres, anu panas. Haneut. Minuman anti stres teh bahan-bahan teh cenah ti bunga lawang, tahun dejo ieu teh. Mana bieu teh? Sereh, Sereh, terus ginger. jahe,
selasi, hibiskus, terus Jeung madu. madu. Teuing lah pokona bahasana teh arana gitu nya. Lieur urang ge aya Lieur nya. kudu ngadetail teh mah anjing teu paham lah. Luy hiji deui minuman teh minuman rempah anti flu demam batuk anjing anti corona meureun nya. Bener. Jadi urang ieu pada Tah. moal corona. Eusina minuman anti flu demam batuk teh jahe, sereh, lemon, cengkeh, madu jeung cia. Lain ciu nya. Anjing ciu mah minuman dilarang. Dari cia teh naon Kang? Teuing urang nya cia teh semacam rempah-rempah yang meureunnya. Nah, jadi intina mah urang teu paham lah ngaran-ngaran menu dahareunana mah sejiga naon. Kan urang tadi manggi ngaliwat rame terus di searching dina Google ratingna halusnya. Halus lah. Nah, cuman kan urang can percaya sapenuhna. Jadi urang coba deula we ayeuna mah ngeuna panteuna. Aneh ceng rasana madu karasa terus anu jiga leunca teh naonna tuh teh selasih karasa memang amis ieu rasana amis amisna tina madu jiga nanya haneutna teuing tina naon da jahe aya jahe rempah-rempah nu sejenna aing teu ngarti teh naonnya bebentukan bintang lah pokoknya rasana aneh tapi ngeunah ceng cocok lah tah ieu teh minuman anti stres. Tah, ceng, ieu ngaranna minuman anti flu demam batuk. Anti corona meureun nya. Tah ieu teh terbuat tina rempah-rempah. Aya naon wae nya? Aya jahe, sereh, lemon, terus selasih jeung naon lah pokona mah sajabana ieu rasana teh di aya karasa madu amis, aya lemona seger-segerna, jahena aya haneut lah. Teu aneh ieu mah, tapi mungkin tadi si Tarjo mah rada aneh rasananya. Ieu mah ngeunah. Ayeuna cuaca hujan-hujan kieu teh mantep. Bari ngadaguan rotina tah geus aya rotina. Yep. Nah, ceng, ayeuna urang cobaan. Ieu teh roti anu amisna nya. Kacang meses. Nah, roti kacang meses cenah ieu teh anu amisna ya, ceng. Tapi rotina tina gandum nya. Urang cobaan ya ayeuna mah, ceng. Saya lah anjing makin garpuh mah. Nah. Ieu seresna jeung kacangna, selai kacang lah sebenarnya mah. Cara urang cobaan. Jadi lebih keluar rasa kacangna ceng daripada seresna. Tapi rotina ngeunah karena gandum. Jika ini lamun leuwih ngeunah. Namun si seresna sarua diselaikeun. Ieu kan seresna ngageret dia. Jadi kurang karasa ceng. Leuwih ngeunah kacangna tapi enak sih. Teu giung teuing lah cocok pas. Nah, ceng ayeuna aing rek nyobaan ieu roti asina ieu roti gandum telur jeung daging. Kumaha rasana ieu roti gempol teh? Penasaran. Pasti benar. Kurang kakalan nyobaan. Roti gempol ini roti asina. Roti telur daging. Kerasa dagingnya kerasa pisan. Terus endogna kerasa. Terus aya naonnya itunya kayak mayonesan lah, kayak rasa mayonesna enak euy. Biasanya kan orang dahar mayones teh enak gitunya, tentunya
Iya mah teu pas euy. Asinna dapat segala macam dapat. Tentang dia pas. Urang jadi ya teh ayeuna teh urang nyobaan anu amisna cengnya si anu asinna menurut anu asin geunah. Pas pisan. Nah, anu amisna mah cek saya mah leuwih ngeunah lamun si coklatna ulah ku seres. Kunaon? Coklatna ku selai oge sarua. Nya. Karena udah aing lapar sarua yang beri dahar. Asli. Roti asinan mah pas euy. Cuman si gandumna mantul. Di lemur urang mah wah ceng. Kita tempatnya di mananya? Ayo. Kayaknya oh ya jalan naon urang. Lah na Google Map lah. Oke lah pokoknya mah dicantumkeun jadi handap ya. Alamatnya. Alamat lengkapnya ya. Terus iya suasana kumaha tah Jong? Namun suasana ngeunah ceng yang bobogohan. Poe remang-remang. Terus nyaman. Jadi kumanya betah lah suasana mah. Cuman hiji ya karena hujan, orang jadi ngerasa teu betah cing, tapi lamun halo mah pasti betah. Dahareuna ge rekomen lah. Mantap. Non? Orangnya Asli orang mah tengah bodoh ieu nu asinna ngeunah. tapi kan bener. Dina percobaan pertama ieu real ngeunah. Tah mayonesna yo ngeunah. Asin pisang atau giung tuh? Itu Pas. itu enak deh. Pas ya. Pas. Kamu iya mah. Hah? Si kacangna anu pas. Terus saresna kurang. Jadi masukkan ke urang mah juga na lamun ieu na sares aku diganti ku selai coklat leuwih ngeunah gitu lah. Tapi ngeunah rotina mah gandum. Cuman dia minuman aing rasa aneh segala karasa. Oh, dah eta nanti minumanna anti galau. Galau jadi orang mau galau-galau ceng. Nah ceng. Lamun ieu minuman anti demam, anti batuk, asli ngeunah. Urang berarti teu salah milih rotina nu asin ngeunah, minumanna ngeunah. Teu salah pilih didinya meureun rada teu sesuai. Lain teu ngeunah, teu sesuai dengan jeung selera si Tarjo. Ini lebih ngeunah mah intinya ya tukang coklatna diganti ku selai. Namun minuman aja karena haditna lamun dieuweuhkeun ngeunah. Garandengnya pasti ada gandengnya. Soalnya itu di sisi jalan, Jo. Bener. Pas pengkolan pisan dekat stopan. Rame gitu di jalan jalan Badak. Jadi loba uncal ceng. Apa sih ya uncal racing anjing. Terus pemesanan oke, teu lilanya. Tuh. Cepet. Paling seberapa menit? 10 menit. Padahal ya penuh ceng, tapi cepet pelayananana halus, the best. Soalnya kan ada orang yang melamun misalkan orang udah pesen ke tempat dahar, lila, bete. Kamu juga bil aing posisi geus lapar teh nya. Hayangin hese, ning dahareun di mana-mana tarutup. Tapi rotinya gede kan segede roti tawarnya. Roti tawar biasa, hiji, Tapi tebal. Ano? tapi tebel, dioles-oles, tumpuk deh jadi dua rotinya. Di dalamnya aya nyaeta toppingnya, tapi tebal ieu mah rotina karena gandum asli. Tapi aya oge nu lain gandumnya. Ya, Kayaknya kupritnya. roti biasanya enggak ya? Tah itu nyacengnya bieu teh hargana teh minuman dia minuman rempah-rempah teh 18 ribuan hijina teh. Jadi dua teh 38 ya. 228. Nah, lamun rotina bieu roti manis, roti kacang meses hargana teh 12.000. Lamun roti telur daging nah hargana 18.000 ceng. Eta teh harga untuk perorangan. Perorangan Aya paketnya. Aya roti riungan ting bujigana bentukna badak ya. Pasti. Soalnya dari Tadi mah roti perorangan mah hargana 18.000. Oke. anu daging ya, anu asin ingat. Anu asin 18, anu amis
Oh, amis 13.000. lah gitu nyacengnya lah. Cukup sekian lah episode ayeuna. Kepanggih deui di episode selanjutnya. Mungkin masih kena di Bandung, mungkin oke di kota-kota lainnya, oke? Mantap. Pantau terus.